warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Shadaqallahul adzim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Allahumma ij'alna min ibadika sholihin wa awliyaikal muqarrabin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhusu'ana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur mujahidina bi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para wargi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan inayah oge panasis mantena urang sadaya dina danget ieu masih keneh dipaparin kasempatan, dipaparin kasehatan sehingga tiasa ngalaksanakeun ieu kegiatan anu mudah-mudahan wasilah urang sadaya tiasa ngalaksanakeun ieu kegiatan pami telepat ngawitan deui dina sasi Sawal. Mudah-mudahan wayana urang tiasa ngawitan ngalebetan dina ieu sasi Sawal dipaparin tampih-tampih kaistiqomahan oge tampih-tampih kalancaran teu aya gangguan halangan sinareng godaan kanggo kapayuna sehingga urang sadaya dipaparin kakiatan iman sinareng Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat kali salamna mudah-mudahan salamina dilimpahkeun ka panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilang ka kulawargina, ka para sahabatna, oge ka jalmi-jalmi anu istiqomah dina sunnah anjeunna dugi ka yaumul kiamah. Kalayan mudah-mudahan urang sadaya dirawuh pangku diangkat umat anjeunna jaga yaumul kiamah kenging sapaah di mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dina kasempatan anu mulia ieu kaetang kanggo simkuring ngawitan dina ieu sasi Sawal anu mana kanggo simkuring masih kene suasana Idul Fitri oke sasi Sawal simkuring teu tiasa nepangan ka jamaah pangaosan para wargi sadaya ukituna neda sihapuntena sanes kanten kalepatan oke mudah-mudahan kuasa ayeuna ieu Sawal ngawitan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nampi kana amal ibadah urang sadaya anu tos kalangkung. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
nyangakeun boboran siapna minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan urang sadaya sabada ngalaksanakeun ibadah dina sasi saum kamari kembali kana kasucian sareng kenging kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dina deresan hanca anu katunda dina waktos-waktos kapengker kalaresan ayeuna ayat anu nomor ka 158 dina surat Al-Baqarah. Anu mana dina ayat ka 158 ieu sabab nuzulna ka urang Yahudi di antawisna Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Syaib, Abdullah bin Sauraya. Ieu sabab nuzulna ieu ayat. Maranehanana tokoh-tokohna pimpinan-pimpinanna jalma-jalma nu apal kana kitab Taurat anu asli baheula tos dijelaskeun pepertelaanana kari-kari kumanehanana disarumputkeun anu sehingga bawahan-bawahanana teu arapaleun, bawahan-bawahanana teu nyarahoeun. Sabab ku jalma-jalma anu palinterna, ku jalma-jalma anu apal kana eusi-eusina kitab Taurat aya sifatan-sifatan juang Kangjeng Nabi, aya ayat-ayat anu tercantum dina eta kitab Taurat padahal geus jelas kumaranehanana kalah ditarumupan. Maka turun wa ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sanyana jalma-jalma anu nyarumputkeun kana ayat-ayat anu tos ngalungsurkeun kami tina eta ayat-ayat anu geus dijelaskeun jeung pituduh-pituduh tina sabada penjelasan-penjelasan eta ayat jeung pituduh anu aya dina kitab Taurat. Ancaman keur eta jalma Allah Subhanahu wa taala ngalaknat kamaranehanana jeung jalma-jalma makhluk-makhluk ngalaknat ka eta maranehanana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Innal ladina yaktumuna sanyana jalma-jalma anu nyarumputkeun ailin annasa ka manusia. Dikira-kirakeun ku ahli tafsir Pak Bu makna yaktumuna nasa ai yaktumunal haqqo anin nas. Pimpinan-pimpinan Yahudi, mu'alim-mu'alim Yahudi, jalma-jalma anu ngarti kana Taurat
maranehanana nyarumputkeun kana hak jauh ti manusia dina harti manusia teu dibere nyaho bihaisu yadharuna al-batila dina sakira maranehanana tegesna urang Yahudi ngadohirkeun kana pangbatalan wayah paunal haqqo nyarumputkeun kana hak seperti mana min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tina sifatan-sifatan juang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapertaskeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tikawit lahirna ciri-ciri kanabian parantos aya bahkan dicantumkeun dina kitab Toret sifatan-sifatan jalmi-jalmi anu kaentepan ku nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikawit istri anu putrana janten Nabi dugi ka ibuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hamil ketika ngandung ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam impenanana sami aya nur dina badanna eta istri nya lahir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus aya sifatan-sifatan teras dina perilaku nuju alitna teras nginjak dewasa remaja nginjak dewasa dugi ka sifatan-sifatan anjeuna nalika nampi kana wahyu diangkatna Nabi sareng Rasul tos aya ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnas tos aya penjelasan minal kitabi tina eta kitab Toret ngan kumaranehanana yaktumunan nasa disarumputkeun sifatan juang Kangjeng Nabi anu sehingga bawahan-bawahan rakyat-rakyatna manusia dina waktu sarita teu saalit anu teu apaleun karena sifatan-sifatan Kangjeng Nabi begitu lahir Kangjeng Nabi begitu muncul kanabian Kangjeng Nabi Muhammad SAW marehanana ngabohongkeun teu percayaeun sabab nyangka eueuh ti dituna makana palawargi sadaya dina reresan akibat tina ditutup-tutupi ku pimpinan-pimpinanana dibohongan ku pimpinan-pimpinanana didohirkeun kabatilan ku pimpinan-pimpinanana disumputkeun hak-hak jeung pituduhna nepi ka keturunan-keturunanana teu arapaleun makana teu kenging aneh Pak Bu watak-watak Yahudi nepi ka akhir zaman terus maranehanana bakal nyumput-nyumputkeun kabeneran nyumput-nyumputkeun hak ngadohirkeun nembong-nembongkeun kabatilan eta watak Yahudi geus aya ti dituna aku kituna mudah-mudahan urang mah ditebihkeun disalametkeun tina watak-watak Yahudi anu nyumput-nyumputkeun kana kabeneran ngadohir-dohirkeun kana pangbatalan mudah-mudahan diraksa ku Allah oge sajabiti eta perilaku-perilaku rahib-rahib Yahudi pimpinan-pimpinan Yahudi tokoh-tokoh Yahudi ulama-ulama Yahudi maranehanana nutupan teh lain baik karena sifatan juang Kangjeng Nabi tapi ayat-ayat anu mengenai kana ranjam ayat-ayat anu aya hubunganna jeung kisos kumaranehanana ditutupan ayatna ayat ranjam sanes bae dina Al-Qur'an Bu
ayatna ayat kisos sanes bae dina naon dina Al-Qur'an, dina Toret oge tos aya, dina Injil parantos aya. Ngan kumaranehanana eta kitab Toret nu aya sifatan-sifatan atanapi anu aya ayat-ayat ranjam ditutupan anu sehingga tina sababiah ditutupan ku pimpinan-pimpinanana maka bawahan-bawahanna teu apaleun ayana ranjam keur jalma anu ngalakukeun zina, teu arapaleun bawahanana ayana ayat-ayat naon kisos keur jalma anu ngalakukeun pelanggaran, teu arapaleun ka hanap-hanapna jalma-jalma anu naon ayatna ayat naon ayat hukum teuk-teuk tangan, potong leungeun, potong suku keur jalma anu ngalakukeun maling. Sabab ditutupan ku maranehanana, ditutupan ku maranehanana. Taya palawargi sadaya terus dijelaskeun dina kitab Toret, terus aya jelas saur Allah mimba dima bayyanahu linnasi fil kitab, narutupan kitu maranehanana kana ayat-ayat ranjam, narutupan kitu maranehanana kana ayat-ayat kisos, narutupan maranehanana kana ayat-ayat naon teuk-teuk leungeun, teuk-teuk suku keur jalma anu maling anu nepi kana batasan nisab. Eta teh sabada dijelaskeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kitab Toret. Dihaja ku marana ditutupan, dihaja ku marana teu diterangkeun, dihaja ku marana hanteu naon, henteu dibejakeun, disamarkeun. Ngara bawahan-bawahan terus anak turunanana generasi-generasina teu arapaleun kana ayat ranjam, teu arapaleun kana ayat kisos, teu arapaleun kana ayat potong tangan, potong suku keur jalma anu maling. Anu bahasana dina ayat nu sanes diuningakeun dina Al-Qur'an, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Itu perilaku Yahudi geus aya ti dituna Bu, sawarehna diimankeun, sawarehna di leungitkeun, di kuburan teu diimankeun. Eta perilaku Yahudi. Kira-kira anu nguntungkeun dilaksanakeun, anu kira-kira pikiran manehanana, pendapat manehana, oh ieu mah ngarugikeun, ditinggalkeun. Lamun ceuk bahasa kamari mah nyaeta ayat-ayat anu aya dina kitab Toret padahal geus dijelaskeun ku Allah dina eta kitab Toret dibongsangan, ya, diteuk-teukan, disumput-sumputkeun sawareh, dipake sawareh. Nah ieu perilaku kitu teh keur Yahudi kapungkur wungkul, keur Yahudi baheula wungkul, watak-watak Yahudi nepi ka akhir zaman oge kitu sipatanana Bu. Nepi kana Al-Qur'an oge hukum-hukum anu tos jelas lain bae dina Toret, lain bae dina Injil, bahkan dina Al-Qur'an aya sifatan-sifatan juang Kangjeng Nabi, aya sifatan-sifatan naon ayat-ayat ranjam, ayat-ayat kisos, ayat-ayat potong tangan, potong suku keur jalma anu maling ditarutupan, anu ngabogaan watak Yahudi, anu ngabogaan mental Yahudi. Padahal tos jelas Bu, dina masalah naon, dina masalah agama aya rubul ubudiyah, ya, fikih tentang peribadahan. Terus aya anu ibadah mahdoh atau napi goer mahdoh seperti mana? Salat, puasa, zakat, ibadah haji, ya, itu rubul ubudiyah. Terus aya pengaturanana. Nu kadua aya rukul munakahat, rukul muamalah, nu kadua muamalah heula, rukul muamalah, amal-amalan, transaksi, jual beli,
sistem unyam inyem, sistem nganyuk, sistem ngeclok jeung sajabina itu muamalah, transaksi. Nu katilu rubul munakahat, keur ngajaga keturunan. Nyaeta pernikahan. Aya nomor kaopat rubul jinayat, sanksi Bu, pelanggaran tinu kahiji, pelanggaran tinu kadua, ngajaga harta teu bisa kajaga, pelanggaran anu katilu bab pernikahan sehingga henteu nikah, henteu aya akad, dia ngalaksanakeun zina, maka aya sanksi disebutkeun rubul jinayat. Ieu tos aya dina Al-Qur'an, tapi ku jalma-jalma anu ngabogaan watak Yahudi, keur jalma-jalma anu ngabogaan mental Yahudi, anu opat eta dibongsa, dinaon, ditetekan, dicokotan sawareh, dipake sawareh. Mana nu nguntungkeun pipilueun dipake, mana nu teu nguntungkeun diantep we hare-hare. Naudzubillahi min dalik. Saresna Ibu, urang ngalaksanakeun syariat Islam teh, ngalaksanakeun aturan Allah teh duka sabaraha persen? 20% teh untung Bu. Ayeuna urang teh lamun dietang, dikalkulasikeun ku jari, dietang ku jari, dietang ku matematika, dina sekian kapah jumlahan sadayana syariat Islam anu kedah dilaksanakeun teh ku urang dilaksanakeun ayeuna duka sabaraha persen Bu? Saur tadi 20% teh eta teh untung Bu. Untung. Alhamdulillah. Ai sarasna mah kudu naon, lebet kana Islam teh ngalaksanakeun aturan Islam teh kapah sadayana. Teu kenging sawareh-sawareh. Sabab lamun sawareh-sawareh henteu sadayana, naon bedana jeung Yahudi? Apatu minu nabi ba'dil kitab wa takfurun nabi ba'dil kitab. Atawa lamun teh mah dilaksanakeun hukum-hukum Allah anu tos jelas dina Al-Qur'an, didawuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan lisan-lisan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus jelas teras dicanak anu nguntungkeun, ditinggalkeun anu sifatna ngarugikeun cek pemikiran manehanana. Naon bedana jeung Yahudi? Apatu minu nabi ba'dil kitab wa takfurun nabi ba'dil kitab. Ieu ayat palawargi sadaya. Tiraha atuh urang ayana kieu anu motong, anu naon, anu maling henteu dipotong, asupkeun ke penjara. Tiraha atuh ayeuna naon rejina, anu naon, anu pelecehan seks, asupkeun ke penjara. Henteu ayeuna naon ranjam, teu ayeuna naon, teu ayeuna jilid. Eta teh palawargi sadaya ti kawitan runtuhna khilafah Islamiyah Turki Utsmani, runtuhna dina waktos kapungkur 100 tahun kapengker. Saha nu ngaruntuhkeunana nu katelah nyaeta Mustafa Kemal Ataturk. Anu ngarobah tina Islam anu kapah kana Islam anu sekuler, tina Islam anu kabeh udhulu fisilmi kapah kana Islam anu sawareh-sawareh para ibu sadaya. Waktu harita runtuhna khilafah Utsmaniyah anu aya di Turki Utsmani, presidenna diganti jadi Mustafa Kemal Ataturk. Api-api paham kana Al-Qur'an, api-api kana paham Islam, apal hadis jeung sajabana saeutik-saeutik nepi ka diganti aturan-aturan Islam. Akhirna palawargi sadaya ancaman ti Allah Subhanahu wa taala keur manehanana nyaeta sakarat ngaugen Bu genep bulan. Mustafa Kemal Ataturk Bu katelah sakarat ngaugen genep bulan. Dugi ka teu aya anu ngalongok,
diteuneunake di tengah laut kacaritakeun paeh teu aya anu daekeun nyolatan Bu, teu aya anu daekeun nyolatan ngan atas dasar adina eta Mustofa Kemal Ataturk para ulama dilaksanakeun di sholatan. Ketika rek dikubur eta mayitna Bu ngapung henteu asup bae kana eta liang taneuh, bumi henteu narima. Akhirna ditemok di luhureun taneuh. Geus sekian tahun cobaan dikubur tetep henteu naon Bu, henteu ditarima ku bumi. Diteuneun di museum di Turki. Ayeuna bauna alahpatan WC eta teh jalma anu ngarobah kana hukum Allah Subhanahu wa taala, ngarobah kana hukum anu aya dina Al-Qur'an. Runtuhna khilafah Turki Utsmani dina waktu sarita dirobah ku si Mustofa Kemal Ataturk. Anu akhirna nepi ka ayeuna sejarah ngabuktikeun bahwa eta jalma teu ditarima usaha ku bumi. Dijelaskeun di dieu Bu Pak dina ayat ka 158 keur jalma-jalma anu ngarobah kana ayat-ayat Al-Qur'an anu nyumputkeun kana perkara-perkara anu tos jelas tina eta ayat-ayat jeung tina eta pituduh rek dijelaskeun dina Toretna, dijelaskeun dina Al-Qur'anna, dijelaskeun dina Injilna, maka ancamanana di Allah Subhanahu wa taala ulaika yal'anuhumullahu, Allah Subhanahu wa taala bakal ngalaknat. Dina makna laknat ieu ae ya aduna Allah Subhanahu wa taala ngajauhkeun tina rahmatna jalma anu nyumputkeun kana hak ngadohirkeun kana batil bari geus jelas hakna geus dijelaskeun dina Al-Qur'ana, geus dijelaskeun dina Toretna ku Allah Subhanahu wa taala eta jalma dilaknat tegesna dijauhkeun tina rahmat. Bari teu cukup Allah anu ngalaknat unggul wayal anuhumullahu la'inun. Mana wayal anuhumul la'inun. Jalma-jalma atau makhluk-makhluk ngalaknat ka eta jalma. Di antarana dina tafsiranana para malaikat ngalaknat, manusia ngalaknat, sasatoan ngalaknat, bumi ngalaknat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ngalaknat ka eta jalma anu nyumputkeun kana hak, anu ngadohirkeun kana kabatalan. Harti laknati makhluk di dieu nyaeta doa laknat nu ngalaknatna Allah makhluk anu nyuhunkeun ka Allah dilaknat eta jalma anu nyumputkeun kana hak. Maka geuningan ayeuna para ulama, para kiai, para mubalik, ibu sok ngadangu ketika ngabahas tentang Palestina, terus Zionis Yahudi ditungtungan Zionis Yahudi natullah osok itu osok eta teh doa mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalaknat ka Yahudi, mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalaknat ka
pendukung-pendukung Yahudi. Eta kitu. Janten nu dimaksud wayal anu humul lainun ti para malaikat, ti bangsa jin, bangsa manusia, bangsa satoan, sadayana makhluk-makhluk Allah ngaduakeun ka jalma anu nutupan kana hak, ka jalma anu ngadohirkeun kana pangbatalan. Bari geus jelas dina Al-Qur'an, geus jelas dina kitab, ngaduakeun supaya Allah Subhanahu wa taala ngalaknat ka eta jalma. Eta makna anu terkandung dina wayal anu humul lainun. Makana para wargi sadaya bahaya keur jalma anu nutupan kana hak, keur jalma anu ngadohirkeun kana pangbatalan, bari geus apal geus jelas penjelasanana eta hak jeung eta pituduh anu ditutup-tutupi ku manehanana, ancamanana bakal dijauhkeun tina rahmat Allah Subhanahu wa taala, bakal dijauhkeun tina kanyaah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan urang sadaya disalamatkeun ya punya. Mudah-mudahan urang sadaya salamina aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang teu acan tiasa sampurna ngalaksanakeun hukum-hukum Allah, jalaran urang teu dipaparinan kamampuh reresnya, jalaran teu dipasihan kamampuh. Tapi mudah-mudahan dina akhir-akhir kebangkitan Islam anu aya engke di Palestina, muncul khilafah Islamia, muncul pimpinan dunia anu tiasanya mudah-mudahan urang singkatanakeun tiasa ngalaksanakeun hukum Islam dina kaayaan kapah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, urang doakeun Palestina mudah-mudahan enggal merdeka. Palestina mudah-mudahan enggal aya dina kemenangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Al-Aqsa disalamatkeun nya punya. Mudah-mudahan da yakin ibu ieu teh pertolongan Allah mah tos dipastikeun Bu. Yakin teh Bu? Pertolongan Allah tos dipastikeun ka Palestina. Pertolongan Allah tos dipastikeun ka penduduk Gaza, penduduk Palestina atos Bu. Yakin. Naon yakinna sim kuring bahwa orang Palestina tos dipasihan pertolongan ku Allah Subhanahu wa taala. Yakin abu ditulungan ku Allah nyaeta dikuatkeun keimananana, dikuatkeun kaislamanana. Beres Bu? Naon dikuatkeun keimanan, dikuatkeun kaislamanana? Cobi Bu, lamun ninggang ka ibu, keuna ka ibu, ayeuna ibu didorodot, diboman, dihujanan rudal, dihujanan peluru, dihujanan bom, bumi dihancurkeun. Cik kinten-kintena ibu tuangan teu aya, leueteun teu aya, urang bade kiat ngajaga masjid ieu moal Bu. Terus Bu, nemeh ge aliran di urang mah kapanan hujan diripis. Terus Bu, aliran taraweh kan kosong. Terus Ibu mohon Bu, nemeh gen aliran, nemeh gen pareum listrik, peswantun ngantun ke naon masjid. Leres Ibu. Tapi orang Palestina sanes hujan cai, sanes aliran anu waktos harita, tapi anjeunna mah sajabi ti poek teu ayana listrik, bom anu turun, rudal anu turun, bumi tos naon tinggal puing-puingna tos raruntuh, tapi tetep aranjeunna angkat ka mana? Ka Masjidil Aqsa, ngajaga Masjidil Aqsa. Itu salah sawios pertolongan Allah Subhanahu wa taala, aranjeunna dikuatkeun kaimananana. Sajabi ti rudal, sajabi ti bom, sajabi ti peluru anu dihujankeun ka saha? Ka urang Palestina Ibu kalaparan, hese cai jeung sajabina Ibu. Hese ngaleueut, hese tuang. Tapi aranjeunna bertahan di piwara ngungsi alim Ibu.
keteguhan keimanan keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan atos aya di payunan aranjeuna, pertolongan tos terap ke aranjeuna, diteguhkeun keyakinanana, diteguhkeun keimananana, yakin pertolongan bakal dongkap, yakin Allah. Sabab anjeunna nguningakeun atarangan ketika Nabi Musa alaihissalam ibu diudang ku Fir'aun, diudang ku naon balad-baladna bu, terus kakepung palih kanan tentara Fir'aun, palih kirieun tentara Fir'aun, ditukangan Fir'aun jeung tentarana, payuneun Nabi Musa jeung baladna jeung kaumna naon bu, laut. Leres ibu, dugi ka kaumna bu nganggap aduh Musa kuring teh geus kakepung, geus lalemah bu ngarasa eleh dirina, geus lalemah ngarasa naon bakal hancur dirina. Tapi Nabi Musa keyakinanana innallaha ma'ana, yakin Allah jeung urang. Maka keyakinan Nabi Musa alaihissalam tiasa ngajait anu 12.000 kaumna, 12.000 baladna anu ngiring jadi pengikut Kangjeng Nabi Musa, hiji nu gaduh keyakinan kemenangan Nabi Musa, maka brai we naon bu, laut belah aya jalan 12 jalan, sehingga Nabi Musa jeung naon jeung kaumna tiasa nyebrang jadi 12 jalan, sajalana 1000 12.000 ngabringnya kaligus kaditu Fir'aun jeung baladna lumpat mudang kasaha ka eta Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dugi ka mana? Dugi ka basisir peuntaseunana, Fir'aun jeung baladna jeung kudana aya di mana? Aya di tengah laut, aya di tengah perjalanan di laut. Laut ngahiji deui, akhirna Fir'aun paeh bu. Ieu ge Yahudi bakal hancur bu, yakin. Yahudi ngayakinkeun lamun teh mah bu Palestina merdeka, bumi alam bakal wallahu alam bisawab. Yahudi yakin bu, Yahudi ngayakinkeun, makana teu eureun-eureun terus we bengisna Yahudi, biadabna Yahudi, dasatna Yahudi ngabom terus kasaha ka urang Palestina. Sanes bae ka tentarana ibu, barudak, istri, pokona mah urang Palestina teras ku Yahudi. Sabab maraneh ngayakinkeun lamun merdeka Palestina bakal wallahu alam maranehanana. Sabab dina hadis diuningakeun bu, upami Palestina tos merdeka, Masjidil Aqsa tos diamankeun, bakal dongkap 7 malapetaka. Di antarana malapetaka anu bakal tiba nyaeta hancurna Yahudi. Moal aya Yahudi, moal tiasa nyumput Yahudi, nyumput kana hanapeun batu, batu bakal nuduhkeun. Di dia Yahudi yo nyumput ka mana bangunan, bangunan bakal nuduhkeun, nyumput kana tangkal, tangkal bakal nuduhkeun, nyumput ka mana bae nu dipake panyumputan ku Yahudi, eta tempat nu dipake panyumputan ku Yahudi bakal nuduhkeun di dia Yahudi, di dia Yahudi, di dia Yahudi, ngayakinkeun 7 malapetaka di antarana Yahudi bakal hancur. Daerah anu bakal pang aman-amanna saatosna merdeka Palestina, saatosna Masjidil Aqsa diamankeun, nyaeta Palestina nupang aman-amanna, sanes Arab sanes. Sabab Arab bakal terjadi malapetaka nate nyaeta perebut kepemimpinan, sehingga timbul silih bunuh, hancur Arab, ruksak Arab, terus malapetaka sanesna para ibu sadaya bakal bermunculan daerah numpang aman-amanna nyaeta Palestina. Mudah-mudahan urang sadaya sing aya di naon bu, aya di lingkungan
ikhwan ngahiji sabeungkeutan sareng orang Palestina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge mudah-mudahan urang sing bisa salat di Palestina. Wangsul deui kana ayat palawargi sadaya di dieu Yahudi baheula di antarana aya anu nyumputkeun kana hak ngadohirkeun kana pangbatalan sehingga dinaon dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala jeung jalma-jalma para malaikat oge makhluk-makhluk ngadarua ka Allah supaya eta jalma anu ngarobah kana hukum Allah supaya ngadarua ka Allah jalma anu nyumputkeun kana hak ngadohirkeun kana kabatilan dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Terasna ayat illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ayat ke 160-na para ibu bapak sadaya yen diistisna ku Allah Subhanahu wa taala jalma-jalma Yahudi lamun asup Islam, Yahudi lamun ngajalankeun Allah, ngajalankeun hukum-hukum Allah, henteu nyumputkeun kana hak, henteu naon ngadohirkeun kana pangbatalan dina harti lamun teh mah Yahudi umat Islam anu boga mental Yahudi kembali kana hukum Allah Subhanahu wa taala tobat oge ngajelaskeun kalayan penjelasan anu saresna maka eta bakal beunang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Eta diistisna ku Allah. Tadi mah bakal meunang laknat tapi diistisna ku Allah Subhanahu wa taala lamun tobat jeung lamun gawe kalulusan tur ngajelaskeun naon-naon anu geus disumputkeun ku manehna maka eta jalma bakal ditarima tobatna ku Allah Subhanahu wa taala kalayan maot dina kaayaan Islam, maot dina kaayaan teu kafir, sok sanajan ngalakukeun dosa asal maot dina kaayaan iman jeung Islam. Mudah-mudahan urang sadaya dipasihan kesehatan ku Allah, dipasihan kabarokahan ku Allah, tiasa ngalaksanakeun ibadah anu sampurna. Oke, di mana maot urang sadaya mudah-mudahan maot dina kaayaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kabirangan kalangkungan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.